Adigung adiguna hartina takabur atawa sombong. Aki-aki 7 mulut geus kolot pisan. Amis kulit babari ketang tayungan ku panyakit. Hampang leungeun sok totonjok ka batur. Agul ku payu butut hartina sombong ku barang batur. Asa ditonjok congcot ngarasa bungah pisan. Aya jurig tumpak kuda hartina manggih rejeki teu disangka-sangka. Birit asepan teu daek cicing. Berat birit hese dititah. Hampang birit daekan. Babalik pikir insaf. Bodo kawas kebo, bodo kacida. Bodo aleboh, bodo tapi daek tatanya. Bancang pakeuweuh pika susaheun. Buntut kasiran medit. Bulu kapawet kabawa ku batur. Cuet kaharep tereh maot. Dagang oncom rancatan emas teu saimbang. Gantung denge masih dedengeun. Dibabuk lalaikeun hartina dibabuk hencak katuhu. Garo mengmengan eueuh kasabaran. Galeugeuh gado sagala dicaritakeun. Hejo tihang sok pindah-pindah pagawean. Hareos bojong. Hareos tapi kadangnya ku batur. Handap lanyap ngomongna lemes tapi ngahina. Kawas cai dina daun tales taya tapakna. Kawas jog-jog mondok teu daek repeh. Asa teu beungetan bakat kaera. Panjang ti koro gede milik. Ayam teng-teng tenang taya kasieun. Anjing ngagogogan kalong mika hayang anu lain-lain. Panjang leungeun sok cukat cokot barang batur. Abong letah tetulangan sagala dicaritakeun sanajan pika nyerieun batur. Aya pikir kadua leutik aya kahayang. Hutangna salaput hulu. Hutangna kaditu kadieu. Iwak nangtang sujen ngadeukeutkeun ti bahayaeun. Katempuhan buntut maung. Batur nu boga dosana urang anu katempuhanana. Kabawa sakaba-kaba kabawa kunu teu puguh. Kokolot begog budak leutik pipilueun kanepi omongeuna kolot. Adigung adiguna
hartina takabur. Si anjir tong ngomong atuh. Adiguna Berat birit daek dititah. naon ese ditita. Hampang birit. Harewos bojong ngahawarewos. Tapi kan gua. Iwak ajang sunjet. Si Haji. Iwak datang sunjet. Iwak datang sunjet. Ya. Iwak datang sunjet. Iwak datang sunjet. Mika datang tiba ya. Kabarudak sadayanana omat kudu ngamumule bahasa Sunda sabab geus ngomong aja. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omat kabarudak khususna ka orang Sunda omat kudu ngamumule bahasa Sunda sabab lamun teu ku urang Saha deui? lamun teu ayeuna. Iraha deui. Nah, jadi orang kudu ngamumule bahasa Sunda. Sakitu wae nu bisa didugikeun hampura bisi aya kata-kata anu kurang sopan atawa kurang jelas hampura pisan. Sakitu aja. Sampurasun Rampes.